bisi nyolong bade tempo ku kacamata politik aing jadi raja di dieu teh teu resep kabeh ka aing tinu ngewa maneangan jalan supaya aing rubuh komo tukang seni magareuleuheun teh ka aing kena waspada marukana sebut game baheula ngan tah kinten-kintenna kumaha ge pun anak pada ditampi guru ilmu ye sae hak sadayana ari ilmu mah laras nya pagi-pagi aja mung panginten kedah aya we syaratna naon kahiji kedah aya ijab teu kengeng ngawakilkeun dah kedah langsung ti kanyarita kanya Arjuna manawi Gusti Prabu nampi kaula jadi siswa di dieu kaula teh hoyong ilmu kagagahan kasaktian kamandragunaan sapertos salira Gusti Prabu sanggup teu syaratna ceng syaratna teh naon hayam bodas sanes ayam camani hayam cemini ada sanes maksudna mah camani camani ku sapi sanes kumaha hideung meh hideung sanes ku hayam katawa sanes hayam pelung sanes sanes ayam kate kedah naon syaratna teh nyaeta kudu jadi jelema tega amui kedah jadi jelema tega lamun aya pamadegan dina hate aya nyaah tah lepaskeun heula ka nyaah dina hate wah eta yep maksudna nyaeta syaratna teh kudu ngirim bangke jelema menang neuk opat Allah amuing bangke jelema kengeng neuk opat nya bangke ti kuburan dikali lain nu hirup paehan heula mesinna sumanto kudu tega mencit jelema ya diteuk-teuk jadi opat bungkus bawa ka dieu Allah syaratna sabab kaula salaku guru nyaeta pikeun nambah kakuatan ilmu kaula nyaeta kaula teh kudu ngadahar daging jelema Allah hey karareueung Arjuna murid Sumanto dulu itu kanibal jelema kanibal sanggup Arjuna aduh abot geuning ama berat bot bulan kitu mah pilih ku ajeun wah ngorbankeun jelema hiji deuleu tapi anjeun bakal jadi jelema gagah sakti mandraguna wallah kinten-kintenna ti golongan naon tah cing rakyat rakyat cenah kita geuning raya istri pameget lalaki malah jelema nu pangkolotna duh nah hawa ke ngareng kade lamun mentadorna ulah kasep kajen teu gableng ilmu deuleu mending melak bawang aya kasieun hirup tina bawang oge loba nu beunghar deuleu nyanya tuh marina ge aing meuling rakyat jeung teu kolot-kolot teuing deui aduh nah aya jelema nu pangkolotna di dunya aya nyaya keneh gitu saha ngaranna nya mimitina as tungtungna er
mimitina as tungtungna er. Syamsuddin. Sanes. Syamsuddin. Atuh tungtung lagi Mimitina mah bener es. Dedi Rosida. Eta mah A tungtungna sareng D mimitina. Ieu mah mimitina TS tungtungna er. Sunandar. eta Ulah teh mandang ora keneh jeung Kasep deui. Ngan halisna geus dugul. Saprak gering. ada ngora kene Butak ongko. Nya. Ah saur kene saha nger? Ngaranna Semar. wom Semar. Semar. Enteng geuning. sugan Ai suka teh hese. sugan terek bangga Lain terkena si eta nya. ulah Jelema kitu terkena teh si koplok. cacak teh boga HP itu teh Gampang Kasep Arjuna geuning. meuni irit Aduh, teu tega ama Nah, make teu tega. kahiji rakyat kaula, kaduana anu ngasuh kaula. Ah, ngasuh da dibayar ngasuh oge. nanti dibayar memadai Mun kitu ku bapa hidup baheula teu dibayar. dibayar Jeung moal doraka deui maehan Semar mah. Eueuh tina Qur'an sok tingali dina Qur'an dina hadis. Aya jelema nu ka neraka maehan si Semar. Eueuh. Doraka kene maehan si Meut. neraka kana micen bawang Marukana Sok pikir. teu tega ama. Tawayana moal menang ilmu. Atuh mubadir ini ka dieu teh. mubah Jauh di jugjug anggang di teang. mubah atuh Mubah. Nah, da moal nanaon maehan si Semar mah. Angguran alus ibadah. Anu sok nyebarkeun panyakit flu burung teh si eta. Panyakit kaki gajah teh si Semar kana. urukan Bener. Nya Gusti cek abdi ge. kiat pisan pamanakan Jadi hese na Pandawa dijajah teh eta hatena. kanal pisan iman Kaimananana kararana. nya Nya. kanal iman atuh Marukana mode urang pamulihan kararana aja gitu imananya. Sohon ulah Nya. pageuh pisan ulah pamanakan karuat fondasi iman teh Pondasi imana teh kararuat ngan pondasi jalan rusak. sabar akan bertahap Apaan pamimpinna ge karek jadi. kudu sabar Waraga jalan teh panggedena dulu teh. nya Pangmahalna biayana teh teh samiliar teh ukur 10 kilo. oh urukan teh kita kudu sabar Kitu ge lamun gembleng semena teh dihakan saware. Heeh. masuk diserewat ke sabare mah mau disemplekan apa Da ayeuna mah jelema teh rarakus gini. rakus kumaha Tong borohakaneun anu ngeunah semen aspal ge dilegleg. masuk diserotan gitu Bener kuat kurang amarta. kuat pisan imana Budayana imana eta boga layang jamu sekali musada pang-pang nama Gusti jimatna teh eta padoman hirupna teh eta pedoman hirupna. Da eueuh deui di nagara mana-mana oge anu boga lambang keagungan nagara teh lintang ti Amarta. rianti ku amarta Ceuk ama mah mending daek ke Kasep. Daek. mending ilmu Dan pira maehan si Semar. Pira dicacang. Mending ilmu
rasakan yang mencit hayam asup kurban ongko teteh ajak heula Semar ka leuweung olo urang nguseup gitu Kita moro bagong. Ajak moro. Allah heula lelemu heula ari ama seneng lauk kengeng nguseup teu beuki menang nguseup menang ngecirik teu beuki ama mah Namun menang lain kemarin. awet nah naon atuh anu seneng mun menang meuleuh mun menang ngagoreng beuki Tahu menang mais. da menang nguseup mah tah keneh tapi heueuh bener teh mah aing jawabanana mah gitu seri pondok teh nya atuh teu nanaon ama sanggupan upan menang ilmu benang ilmu na wah hebat anjeun Iya. Bukan ngajago lah. nandingan dewa sae mangga Gusti Prabu kumaha kaula sangem pikeun maehan Semar malah dicacak jadi opat sok bawa ka dieu sanggeusna anjeun mawa bangke Semar ka dieu heug ku kaula diwirid ilmu kagagahan kasaktian kamandragunaan alah sanggup sangem heuh tak kitu ulah ngerakeun jauh-jauh dinten iraha kaula kedah lumampah maehan Semar tong diisukeun lamun hayang ayeuna mah ilmuna ayeuna ajeun ruinit ayeuna bade miyos maehan Semar jig hayu jeung ama timbalan hayu jeung ama ngan meureunna tina parapatan ama marek langsung ka jajar sok kalima hideep mah langsung ka Amarta kitu eta papisah dinya we di parapatan bener anjeun dek ngaguru ilmu ka kaula leres Senopati ulan Gusti barengan Arjuna bisi bohong bisi robah pamadeganana di jalan saksian nah bener dek guguru ilmuna atawa dek ngolongan ka aing oh sae mangga kumaha lamun dibarengan ku kaula Arjuna sae mangga atoh we nu aya nah Gusti kitu geuning jig barengan bawa wala dia balad tapi ulah kaciri ku jelema kudu nyiluman mangga Gusti mangga kaula nu mang oge atuh da bade wangsul sakentenan sae nama kulem we di dieu sawengi mah sanes waktos Kapan palai goreng bawang. bilih bade nonton film Blue di dieu entong kekituan kan Geus kolot tah kitu jelema eueuh agamaan teh kitu dianggap teuing beurina ge aing mah lalajo nu kitu sok meungpeun mampeun ngan carang teh dipeungpeunan kuna kuayakan dia mah loba kasih tah kitu ke mang bade wangsul ayeuna sae atuh aya teu kengeng di janet mah hayu Arjuna bareng Arjuna balik mangga nger anger Senopati ulah mangga urang sareng we mangga init wayahna barengan jig bawa bangke Semar ka dieu lamun anjeun bener hayang ilmu ti kaula permios nger mudah-mudahan sapamunut iluran saparjatina kanan mudah-mudahan permios wilujeng salam we kasadayanan waya di ditu sae permios Gusti Prabu bra Allah
Permios Gusti mudah-mudahan naon rupiah anu dicita-cita ku urang negara-negara nu aya di dunya tiasa sujud tiasa taluk ka urang urang hancur si Amarta baik leres hayang nyaho dialak ku aing pamadeganana disusupkeun budaya-budaya aing ka itu saeutik demi saeutik dituar di mana bebersih supados sadayana ulang bersih ditilepan karpet dibersihan ulang tilas guys bebersih matian geus bebersih mah bisa ngobrol jeung tetangga ya curhat geus beberes geus bareresih apan meureunnan moal ditegor teuing ku dunungan nyamoa da fungsina ge pan bebersih bibi Gusti nu Maha Agung eta aya tamu bieu meuni kasep saha bibi kakasihna Arjuna namina teh bieu ngaliwat ka hareupeun bibi meuni seungit teh lisahna bari emut kanyut teh nya ieu meureun anu disebut lisah sawarga teh kadena da seungit ge bentenna tuh alus laur hade tangtung teh eta gelenyung kumis ngejepret kulit bodas panon cureuleuk persis kumis abdi awak nepi ka bitaeun amis mun aing boga salaki cara kitu wah moal kaluar 3 tahun mati kamar keluar mawa anak we teh jero ngapoe terek didengkek gitu moal cenah nuang bawang bisa bau kelek hebat pisannya juragan Arjuna kasepna da menak ongkoh atuh alhamdulillah aing digawe di dieu teh ayeuna mah jadi kabawa beunghar nya atuh make kabeuli pelenis kabeuli HP nyo eta perhiasan dunia heeh anggean make bisa Facebookan non teh ayeuna mah aduh saprak boga BBN saprak boga BlackBerry heeh marukana teh unggah peuting aing mah dah naon kabeuli mio lumayan ayeuna mah alus katungtungnakeun beunghar katungtungnakeun aing teh ayeuna mah maut nyerek ka puhu asa alus kakolotnakeun rezeki teh teh nyaho berita luar negeri tina Indovision aduh marukana teu canggih di imah aing ayeuna lain ku sagala sagala rupiah oge ku duit ku sagala boga ayeuna mah heeh kari ibadahna kari daek salat bodoh eta mah ulah tinggal alhamdulillah Gusti nu Maha Agung lamun inget ka baheula bayangkeun inget ka baheula kumaha ari bibi sangsara ti bubudak prihatin ti leuleutik murku sunu ti lelemut oh bibi teh awak begang baheula mah bari jeung teu nyaho di rupa bapa da kunaon mah kitu apa rupa bapa Hoda eta cenah keur dikandung ku indung 3 bulan teh bapa teh maot. Oh, tuang rama teh Keur nanggung bawang ka dupak kereta api. Oh. keur moe bawang. Cenah mah mun tas dina rel aya kereta api morokan aya nu rek aya nu meuli, baru ngajanteng we. Henteu nyingkah beres teh.
Ai sugan teh cenah sireum teh da puguh subuh meureun. Da subuh poe kompos. Marukana teh. Kan tegulak. Kitu tah Ayi. Hirup teh. Kudu Teu nyaho di rupa bapa. Oh teu apa bibi mah. Umur 1 tahun di dunya aing teh indung anu maot. Oh, ibu ngantunkeun. Batir. Keur ngalabawang ka bentar guludug. Da eta ngalabawang na tengah poe bari jeung rek hujan. Jeung musim hujan. Heeh. Atuh aing teh baheula teh sangsara dikukut cenah baheula teh. Ku Pak RW. Ai Pak RW seueur putrana aing teh kausir. Ai hayang boga duit teh ini teh umur 8 tahun teh aing teh geus kabur. Kabur. Allah ka mana? Ini ka kota Brebes aing teh dina parapatan dina lampu merah. Ngadon jadi pengamen jalanan. Maksudna mana? Aya mobil eureun kakara menang duit kencring. Bari nyanyi Iwa PY. Jadi penyanyi jalanan benernya. Bari miapekeun beuteung teh. Bayangkeun balik baheula teh ka pamulihan jauh teh. Nya tebih atuh aya Brebes. Kumaha teh? Ai balik teh aing teh baheula teh kaburitan. Allah, da eta. Ai di tengah jalan bari jeung jauh ka dieu. Tetewang. Allah. Umur 8 tahun aing teh aya nu mawa ka tengah sawah. Dina tumpukan jarami aing diperkosa. Heeh. Nasiban nepi ka kitu. Umur 8 tahun teh aing teh geus blong. Geus eueuh reman. Heeh. Lamun angeun mah geus teu mirasa benernya. Tengah jadi janino. Nya. Geus eueuh gagawetan. Nu matak ayeuna ari init-initan nempo jarami numpuk teh mun digebeg. Trauma meureun. Trauma teh bener. Umur 15 tahun sapeuting teh kulimaan aing teh. Heeh. Ajan payu situ. Umur 20 tahun ka dieu mah aing jadi tibalik jadi aing nu sok merkosa ka barudak. Tina katumanan tadina da eta we ayi eueuh nu merkosa 3 poe teh nepi ka jangar teh kana hulu teh nih. Mun ngaroko mah kacanduan. Kabeneran harita teh aya nu nawaran aing teh cenah digawe ka itu ka Singapura. Jadi TKW. Jadi TKW nya leuh. Menang 2 bulan di Singapura di Malaysia. Oh di Malaysia kantos. Heeh. Tuluy aing digawe ka itu ka Saudi Arabia. Oh kantos ka Arab. Di Jeddah. Di ditu teh. Lumayan bilu ngahajikeun umroh oge. Bak hajah kecil. Kieu ge hajah aing teh. Hajah kecil kungsi. Heeh. Kungsi umroh sakalian. Ai sugan teh di Arab mah jelema teh saroleh we kabeh. Nah, kumaha kitu bi? Aing diperkosa di ku urang Arab. Diperkosa. Untung di dieuna tuman. Diperkosa kumaha eta teh? Maka diperkosa. Eta mah urang Arab awakna teh jangkung teh. Aing teh samet susuna. Oh, da jarara angkung. Samet dadana. Jarara angkung urang Arab. Jabah ti jangkung teh eta Gusti awakna. Naon? Aing teh keur ngepel harita teh. Harita teh. Durug-dug teh di pangku aing kudunungan. Dibawa ke tempat tidur aing teh sapanjang di pangku teh ngadoa we buah dipaehan teh aing teh. Da loba bejana geuningannya di Arab mah loba jelema nu dipaehan. Oh nyanya tuh. Pembantu teh. Pembantu teh eta. Disiksa geuning. Heeh. Rek diistrika bikin istrika. Ai guprak teh dina tempat tidur. Bari curug manehna teh dikana sungutkeun mun cara urang mah jempe tong cekcok. Jempe ulah gane Isyarat. Mere isyarat. Mun cara urang mah jangan ngagarabag. Jangan
corobok Jangan sampai motak. bisi kadenge berarti eta memanehna baragada teh ngalaan gamis sanggeusna buligir eta buluna tina dada ka handap teh tamat aduh kitu-kitu ting masih bukit we adalah ongkoh gila aing teh tapi resep ya semua getek gini kan kodomang teh ka aing baju aing dirangsadan BH didudut rok diporosotkeun celana jero digunting gabrug teh aing wah digulang gaper Gusti aing diperkosa teh lain nanasiban nepi ka kitu tah lain mun urang matak naon jajaritan atuh dek jajaritan kumaha pan aing teh ditungkup heungeun tatulung atuh minta tolong ka saha emang di Arab aing boga tatangga bari geus kumaha tuh mun jempe we da genah ongkoh aing abong teh dieuna urut jablay si eta heeh kapina-pina teuing 2 tahun kitu aing teh papangihan atuh itu mangi suung we oh eta gawena urang Arab Gusti nu Maha Agung make jeung aya gerakan entep senok gerakan kapal miring kerecek marmot bangkong sapintrong heeh bangkong sapintrong waduh ajul gedang rupa-rupa dilawannya ku aing ku gereyem nilem kumaha teh ngajengkang tadi gitukeun mah deuleu ngajeng jehe heeh rumasa Gusti hirup teh gede dosa pabolokot si orang ku dosa lumatak ayeuna bagja aing di kampung pamulihan aya masjid Masjid Agung reueus lumatak sok getol aing maka masjid salat dina sejadah teh marukana sejadah teh baseuh-baseuh we ku Cipanon lain ku Cihujan kade ku Cipanon ngarumasa hirup teh gede dosa bobolokot ku dosa keur ngora teh beureun kitu nu mawi ka neng-neng ka gadis-gadis ka ABG mudah-mudahan keune bibi mah itung-itung tumba cilaka doraka na mah geus katebus ku bibi leuk-leuk meulah jantung ulah kasorang deui anguran neng-neng nu aya di dieu nok-nok nu aya di dieu mah cing sarolihah amin eta masjid nya nusial nama ku ece we atuh ABG lalakina ulah merkosa hayang mah mending kawin kami birang neng-neng tamatkeun sakola mulih ti sakola bantoskeun ka priyogian rumah tangga tuang ibu tuang rama nyeusehan ngumah wadah ngistrika sonten angkat ka masjid bari ngelek Quran taroskeun ka ajengan bag-bagan agama supaya hirup ulah linglung teuing sabab urang di dunya teh moarek megar hiji waktu bakal pinanggih jeung poe akhir anu ngandung harti poe pamungkas araga ditinggalkeun nyawa maot pingaraneunana laras nyai sumuhun sakedahna kitu istri mah da di dunya mah ukur samat ulin ulin-ulinan nya marukana teh ulah kasorang deui bener hirup mode bibi ulah nya tak kitu ayi sumuhun sing jantan istri nu mawi reueus bibi mah ka urang pamulihan ku ayana gawe bareng laras rempuk jukung sabilulungan dina mangsa ngawangun dugi ka ngawujudna masjid laras anu sakitu agrengna biayana ge 1 triliun langkung atuh teh saem langkung eta teh swadaya masyarakat kandenan saeutik demi saeutik geuning ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge teu burung ge sahanapun mumuncangan cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok tu geuning ai ku ku gotong royong babarengan mah mudah-mudahan eta teh pageuhan malihan ronjatkeun tingkatkeun kebersamaan teh kagotong royongan teh nya mudah-mudahan bae urang pamulihan sadayana boh istrina boh pamegetna cing bisa riung mungpulung deui ke di surga amin nya ayi cing gareto salat pinuhan
makmurkeun ieu masjid sumuhun laras bulan lebar nya diajar we sanajan geus kolot san apa Quran taroskeun ka kiai kaajengan eta teh pewaris nabi abeh teu linglung teuing hirup di alam dunya nya kantenan bibi nya ayi sumuhun nya hirup kubur tah kitu nu mawi bibi reueus oge laras nuhun ieu kapanata calagara ieu acara kantenan tang kemah diayakeun MTQ teki laras diayakeun engke mah lomba dakwah marurang kali lomba adat boh istri boh pamegetna nya ayi sumuhun barudak teh kayak hadiahna atuh anu menarik laporan ka pemerintah ka pemerintah da butuheun pemerintah teh ku jalma iman ku jalma takwa teh atuh kan Nyai. kantenan atuh warga masyarakat sararea barutuheun kudu kitu teh atuh perjogieun ulah tah kitu ngadoa teh bibi teh nyai laras hapunten tina sagala pihak kalepatan bibi ageungna alitna sumuhun tah kitu ayi sae kula ngahaturkeun nuhun ka sadayana wilujeng dina danget ieu urang sadayana tiasa ditepungkeun lawung diamprokeun jonghok nyai sumuhun mudah-mudahan kapayuna tiasa ditepangkeun deui heuh amin assalamualaikum Waalaikumsalam bibi sing salamet Duh, aya naon Hei pasukan siluman loh tuturkeun kaula ieu sae dek marengan Arjuna hege kula pasukan inti bakal wala dia bala tamtama ya hege kula kunaon pake lurat leret hei balad-balad dah aya naon aya proyek euy proyek naon kula nyaeta urang ngiringkeun jelema anu ngaran Arjuna ya hege tapi ulah ngacirikeun maneh alet-aletan urang nyiluman we urang nyiluman hege kula Selamat diri. tak gendong kemana-mana Kamana-mana teh lain kamana-mana teh ngan mamawa budak atuh hah
kemana-mana dengan mamawa budak atuh hari geus ditinggalkeun di imah da pasea wae jeung anak kucing pikeun atuh ka indung bayangkeun kumaneh jeung tibatan aing mamawa lomari mending anak serangannya apa tak naon pikeun ka indungna kan wajibna apan indungna teh maot da kunaon maot mah keur ngaramet nah wake ngaramet pake maut digemrong lentah digemrong lentah kumaha itu teh oke jeung maut ku lentah aya 17 melentah ngagemrong dina bobogaanana didudutan teh ku aing kumaha ceplok ke lentah mun marontok teh mun gareunutnya pemajikan aing nepi ka teu eling meureunan beak getih disedot ku lentah dina bobogaanana mangkaning meuni numpuk teh aduh paingan marukana guha meureun teh murukan saung ceplok ke didudutan ku aing aing geus kitu aing nu ka-18 didudut teh hese pageuh keureut teh ku aing teh kumaha aing geus dikeureut ai jerit teh pemajikan aing goblok eta mah lain lentah goblok da jiga pisan gininya eta geuneuk keur mah di luhurna jiga ranca lain kabina-bina maot teh teu munasabah Abah naon ayo orang teh dek ka mana bah dek usaha naon teuing nuturkeun jelema we pokona mah urang menyahoni narima gaji jang maraban silain ari mah ka mana bah mah ka mana pan maot baheula ge ai maot teh naon ai maot teh naon maot teh dicanak ku Allah ditalete oh jadi Allah bogoheun ka mah sia mah kana lo teh bandar bawang abong bebenyit abong budak Allah teh nu kagungan urang nu nyieun urang teh hirup dimaotkeun deui ke dihirupkeun deui di ditu itu eta teh mun ditalete teh budak urang ka Allah atuh yeuh dek naon orang nepungan emak emangna Allah teh eta teh supir angkot merukan kuwu ai harita emak basa dicana ku Allah jeung kongkorongna puguh da Allah teh copet ya sia teh kabina-bina ceuy merukan si Ius alah ampun Arita basa emak maot ku Allah dicanak sareng gengge. Coba ting. Menya si Allah butuh tempe. Gengge. Oh gengge. Sugan aing tempe. Alah. Ada budak. Abah? Naon? Ujang yang disunatan, Abah. Karunya teh anak. Oke geus boga duit. Nah, dari sunatan malain ku duit ku peso. Apaan eta teh nu nyunatan teh kudu diburuhan. Raji sunat teh. Ku abah keretna atuh tong mitah batur. Teu bisa jampena. Diajar. Geus gede kitu Allah kabecus. Nah, abong bebenyit. Ya, jelema di dunia teh geus kabagean masing-masing ahlina. Aya anu ahli nyunatan, ahli seni, polisi, tangtara, petani, tukang tani, supir. Eta teh nyambung jeung pangabutuh sarerea. pada boga keahlian. Anu ngawarung,
anu dagang nu meuli tak itu hirup kumuh di dunia teh nu matak cing aya gunana hirup teh keur balarea pada boga keahlian kudu boga-boga kudu masing-masing boga keahlian iya anu manfaat gitu Abah naon hayang disunatan Abah buru-buru heeh engke tenang geus boga duit gede nya nyongkeun ka pajak dia ayo wae cenah ujang maneh mah can disunatan teu meunang maca Quran teu menang ngaji can disunatan wah Menang ke masjid. cuk saha teh cek saha diajar mah keun bae can disunatan oge da budak ieu kudaekna ge untung apaan maca Quran mah kudu abdas heula cenah da heeh ada rek ablas heula dek henteu nu penting mah diajar diajar Padahal teu bisa. kudaekna ge untung ai diajar mah hah iya enggak ya teh diajar alif ba ta sa jim ha ho cageuning eta gini bisa teteh huruf hijaiyahnya iya heeh Dasar. alif ba ta sa hai alif teh bisa dibaca a bisa dibaca i bisa dibaca u alif teh iya gane pi ustad gara sok ku abah bacana ejah alif jabar a alif jri alif psu a i u tak itu ya kitu eta pinter budak Ustad Ayubeun dah. heeh alif naon bieu teh alif jri alif jabar a alif psu i a u itu sakitu ge bisa dibacaan bisa dibacain bisa dibacaun Allah eta budak heeh lamun hayang in bisa ditangwin atau bisa alif yang harapan nun seperti alif nun mati jabar an oh eta geus kadinya budak atau alif tangwin jabar an alif tangwin jrin alif tangwin psun anturkeun aninun heeh ulah dibawa heeh ulah dibawa ngalonyeng budak teh sugan we jadi lebe Dibawa ngalonyeng. ayahan teh aya alif yang harapan nun model alif nun mati jabar an sok abah diajar sok diajar alif nun mati katabrak si belenggung ejo katabrak dari anak ase nepi ka kokosehan harinya Bapak Ujang ngalonyeng B tangwin jabar ban B tangwin jr bin B tangwin ps bun bantingkeun ban bin bu ban bin bun heeh bener meni awam pisan kana agama B jabar ba B jr b B ps bu bakakak babi bu tidak pisan dasar kolot belenggung tak itu apa naon ujang hayang motor ba naon ujang hayang motor wah sia nu lain-lain can wayah kudu boga SIM kudu geus dewasa geus umur 18 tahun 17 karege can sawawa maneh teh karege genep tahun hayang motor abah aduh tak keke gablek duit di mana ngiridit abah coba wah teu gablek uang muka tak ngiridit buru-buru abah kudu boga kartu kulawarga pan aya di abah kartu gaple si goblok Jawa menang abah buru-buru hayang motor abah kudu boga sia teh diku keke aing oge teh di baju borora meuli motor buru-buru abah
naon teteh sia murucut kapan kita tadi hayang motor teh lain dibawa ke WC hayang modal budak teh meureunnya nah eta nyebut ngiridit tadi atuh sia teh iya beteng uing ngiridit nyalingit alah deuleup tongong aing kapodolah kacai gitu tunda lampah eta tuh ya ini kacarios ieu Bima rakana Arjuna kengeng laporan tina kula Sadewa tuh ya ini cenah Arjuna mah henteu mulih ka Amarta ti sok kalima teh bade langsung guguru ilmu nyaeta guguru ilmu ka nagara awu-awu langit beres Bima barang ngadangu laporan tina kula Sadewa yen Bima apaleun yen eta raja teh raja murka raja biadab beres jadi Bima teu satuju lamun Arjuna guguru ilmu yakin kena bakal nyebarkeun ilmu jurig di negara Amarta wah tangtos kukituna Bima lumampah maksad bade ngajemput Arjuna ya hingga nawiskeun teu satuju lamun Arjuna rek guguru ilmu maklum jelema jangkung gede dah alumampah di satengahing marga mandeg Kanagara lain dek ganggu urang awu-awu langit tapi rek nyokot adik kaula anu ngaran Arjuna sumuhun yen teu satuju lamun si Arjuna guguru ilmu walah kanten yakin bakal nyebar ilmu jurig di negara aing ulah tangtos juragan seni pribadi miara budaya bangsa kelinganan miara Kang Asep Eyet budaya bangsa Neng Dede ngolah seni hati-hati tatuna Yuyun pusar seni sing jadi hati kana totonan jadi totonan totonan
Sili jasa sami Sili as jasa sami seni mustika ningati halimku payuyud pusat nusuk makalabu Payuyud pusar hariri jadi panggung ngajak para juang halo ngajak berjuang mudun Pak Haji Nur Rahman di telung letik anu isdul nelirik diri pribadi aya teh nopi goreng teh henteu sampurna diri kana owah gingsir henteu bisa kumaha ngasa gara-gara cep ari musik malker sagusti asep neng nyawang lampah nu kapengker geuningan Kang Bima barang kaganti ku peti Pasiswoyo si horeng loba salahna tadina boros yakin rasaan pamohalan adedi amoring manggil prihatin ari sawangan mang kitu takapur ngalalawi yang widi di pasihan babandingan berang panding najeng peting senang banding najeng sujang hirupan lestari urang di pasihan hirup kumelan gara-gara orang dia sadaya mah alam bahir nu kawasan teu samarasihna kepilih kasih tinggal kumaha amal urang abe naon bawaheun ke Bali Pandu putra Kang Lumampah mandeg satengahing marga satengahing marga Bima Lumampah mandeg satengahing marga doh ieu hiji nyaeta bade lebet ka nagara awu-awu langit maksad bade nyanak Arjuna leres
kalayan teu satuju lamun Arjuna rek guguru ilmu ka eta raja ya inggih ngandika orangnya si Jenet wallah pantenan kula dek ngaguru ilmu ka jurig nya guru kaririwa beri nagara engkena Nagara Amarta bakal asup pangaruh jurig doh tangtos sedangkan di negara Amarta ngabogaan lambang kagungan negara eta ulan yen ilmu anu kudu diudag teh diantarana ilmu kapangeranan ilmu kamanusaan beres supaya hirup bener-bener cicing dina kesatuan jeung persatuan sumuhun ditetapkeun di mana naon aya kajadian naon-naon kudu musyawarah nu mupakat beres eta malah keadilan keur sadarea doh saperti panon poe kumaha kulan nyaangan ka makhlukna teu kanu goreng teu kanu hade harus disarwakeun kacaangan soal ajab eta mah kalakuan pribadina sewang-sewang sumuhun eta ulan sabab pangeran moal nyiksa anu bakal nyiksa ka diri teh lintang ti kalakuan sorangan kari-kari ayeuna rek guguru ka jurig anu sifat-sifatna jurig teh teu percaya kanu kawasa wallah mawa karep sorangan bedegong mun tangul sombong sombong katenan murugul mung diajak hade teu cocok matak teu satuju bakal patongong-tongong jeung budaya-budaya anu aya di negara Amarta hei urang awa-ulangit kaula moal ngaganggu araranjeun pek da keur anjeun hak anjeun tama hak anjeun hak kaula keur kaula agama anjeun keur anjeun agama kaula keur kaula sumuhun sewang-sewangan we kulan ulang agama tapi lamun anjeun ngaganggu ka aing ngaganggu ka Amarta dina harti dituar ku aing wah leres leres Arjuna anu langkung ti heula ningali ka Bima Gusti Senopati kaula wayahna anjeun manyumput itu teh lanceuk kaula keur ngajanteng di satengahing marga oh sae Kang Rai Arjuna sa Rai Kang ye si Jenet alaresan ulan Net kaula ka dieu Tanera ngademan ieu pakulingan pakulingan Tanera ngademan pakulingan Tanera hingkang sampun prapta Tanera sampun prapta Kebeneran eta ku kalaresan ulan Dek disusul tadina di mana bieu
Rayi teh wangsul ti nagara awu-awu langit. Geus naon? Bade guguru ilmu Ka saha? ka eta raja awu-awu langit. Jeung saha ka itu? Sareng Kangjeng Rama Guru Kang. Jeung si guru Laras dijajar sokalima. teu pino. Kumaha? Kaleresan Rayi teh parantos ditampi jadi siswa anjeunna. Aing dek nanyakeun. Dek guru ilmu naon? Ilmu kagagahan kasaktian sareng kamandragunaan. Teuterak dipanah, teuterak dikadek, pokona sakti we. Eta nu diguruan ku Rayi demi ngajaga nagara, demi ngajaga kasalamatan negara. Teu mungkin. Teu mungkin kumaha. Lamun ngudag kana ilmu kapangeranan, lamun ngudag ilmu kamanusaan, lain guguru ilmu teuterak dikadek tapi usahakeun neangan ilmu sangkan hirup ulah aya nu ngadek. Eta ilmu kamanusaan teh. Lain neangan ilmu teuterak dibedieu tapi neangan ilmu usahakeun supaya eueuh nu ngabedieu. Eta ilmu manusia, eta hak manusia. Nyaeta carana sopan santun ramah tamah DP handap asor. Landung kandungan lair aisan. Saling pikanyaa, saling asah, saling asuh, saling asih. Eta jelema nu kitu moal aya nu ngadek. Tapi lamun anjeun neangan ilmu kuat dikadek engkena bakal datang kasombongan dina jiwa. Bakal loba nu nyoba, bakal namah nafsu kaituna. Sedengkeun manusia teh nyaeta pikeun merangan hawa nafsu anu kawengku ku dada masing-masing. Aing baheula geus neangan ilmu kasucian. Nyaeta dina lalampahan Bima Suci neangan tirta kusuma, tirta kamandalu. Neangan tirta pawitra, hartina cai suci, nepi ka ansrub ke tengah lautan, nepi ka aing pangih jeung diri sorangan, aing ngobrol sorangan jeung diri sorangan di tengah laut, disaksian ku naga. Yen netelakeun dina diri urang teh tanda-tanda keagunganana. Yen urang teh usikna malikna teh teu ngaboga-boga. Hirupna di alam dunya nganukur jadi media. Ayeuna lamun ngudag kasaktian kagagahan saha nu sakti? Saha nu sakti teh? Dina tungtungna manusia eueuh sakti, nu sakti, nu teu sakti, raja, rakyat, kabeh tungtungna paeh. Tungtungna balik ka asal. Bakal aya balitungan manusia. Lamun ieu naon-naon di alam dunya. Net, cing inget net. Moal pati-pati pangeran ngayakeun jin jeung manusia kajaba pikeun ibadah. Gedekeun kahadean. Lobakeun amal-amal anu hade supaya aya guna jeung manfaatna keur nagara jeung ka bangsa.
pokok nama akang ulah dek ngahalang-halang karena maksud kaula kekeh dek guguru ilmu ulah malah saha nu ngahalangan ka kaula bakal jadi musuh tah eta akibatna guru ka jurig deh maka jeung rek jadi musuh jeung dulur sakur nu ngahalangan ka kaula dina harti eta musuh kaula edan si Arjuna kaya wong gendeng kacuci otakna sia tah ruksakna di negara teh dina agama lolobana doktrinasi pragmatis teu berdasarkan empiris teu berdasarkan pengalaman ngan ukur beja dibejakeun deui kabatur nyaritakeun kudu yakin ai dirina luak leok istiqomah nih jejeg anseg teu ungut kalinduan teu gedag keanginan cicing dina kapangeranan moal saha deui nu disemah angin Gusti nu kagungan urang ulah net wani soteh aing lanyeurkeun hukum adil wani kudu naritakeun hukum nu sabenerna Rayi teh ayeuna teh bade ngabantun syaratna. Syarat naon? Syarat ngelmu. Syaratna ngelmu eta naon? Ya eta kudu tega ngirimkeun bangke jelema menang neuteuk opat. Omui. Gendeng sia. Kakara aing ngadenge lagi. Eta teh hartina neangan kasenangan urang di dunia keur ngabuahkeun neraka di poe akhir. Dek leuleumpangan dina bangke sia. Neangan kasenangan bari jeung ngarugikeun batur. Saha nu rek dipaehan teh? Semar Badranaya. Coba. Semar dek dicacag ku kaula eta syaratna ngelmu kaula. Aing dek nanyakeun nu ngajadikeun sia pejabat saha? Ngomong sia. Rakyat dek dikorbankeun ku sia. Tuh memeh cing inget memeh jadi pamimpin sia teh menta teh ka rakyat teh nu ngajadikeun sia kari-kari aya rek dihianat ulah sakali sia ngajalankeun kahirupan di dunia pikeun nyangsarakeun rakyat ulah sakali-kali nyen hiji kalakuan pikeun jadi penderitaan rakyat tapi sia cing menderita ke rakyat wallah eta di pamrih teh bulan ngarti nu milih sia teh rakyat hakikatna raja urang teh rakyat lamun eueuh rakyat sia rek mimpin cucunguk mikir sia tah aing anu geus sumpah sanajan nepi ka ngocorkeun getih maseuhan Ibu Pertiwi pikeun kasejahteraan rakyat aing ayeuna si Semar teh rakyat aing tong boro wujudna buukna salamar geus jadi tanggung jawab aing saha nu ngaganggu rakyat aing eta musuh aing lamun kitu carana anjeun kaula bakal jadi musuh gede geus dewasa eukeur baheula parbut susu ayeuna parbut aturan
sok hayangnya sanajan anjeun jangkung gede moal sieun keur Arjuna edan sia ieu pangaruh juri geus abus ieu geus nyerep jaliara kena awakna geus kasurupan ku juri sia doh beres lamun kitu carana sok dek nepi ka mana aing dek mertahankeun rakyat aing sia teu dibenerkeun abus ka Amarta sabab geus jadi musuh negara musuh rakyat sia sok urang pada oko pikiran pati Arjuna moal nyingkah moal ngejat satu yang beas buktikeun kurang ajar ngahalangan karena maksud Arjuna dina harti musuh Arjuna bijilkeun ilmu jurig teh sia banyak ilmu jurig lempeuh gitu karasana ilmu jurig teh tega anjeun neungeul ka adi pan sia rek neungeul ka aing rek kahiana ka tuang woi kurang ngajar Bima lamun nya lalaki langit lanang jaga toto sama nyoli tong ditakis ku aja tong cenah iya dibikeun Maya ilmu ti jurig tiis kieu percaya karawas aya aya karaos naon-naon sia geuning guguru ti jurig teh da guguruna ge acan teh kuna malang saya diheulakeun wes modar sia Allah aya naon kula aya we gangguan teh aya we sesekelan teh mah lanceukna ngahalangan aya wae wah moal kuat Arjuna wah kudu degan ya kudu tangtungan tebi ngalawan fisik Bima aduh wah leres luar biasa Arjuna dipangpengkeun kana gawir wallah engal nyanak gonewa panyar talelo Arjuna ngapar pusaka wis kena dihimpi nasti para sayang wis kena dihimpi nasti kasayang orahana ingkang bakal bisa mutusaken jiwa raganira kejaba pusakaku Bima ora dene mobrol ketibanan pusakaku beres alah amui naon pulang paingan
Apa siap Bima dulu. Wah, kantor. Keun antep dajeng dulurna. Kan bae, dajeng baraya. Yakin anjeun ayeuna bakal masing pati teu makaning perlaya disasar ti koroku kaula. Arjuna teh jago tembak. Wah, tos kasohor bulan. Kasohor muridorna. Tuang raja. Tara misleuk nemakna. Kantenan. Tong boro nemak aing anu sagede kieu. Sumohon. Newak beurit si eta mah keuna wae ti kajauhan. Wah, pas-pas wae bulan. Nyangakeun. Doh, kade bulan. Lamun poe ieu kaula kudu paeh. Dipaehan dulur tapi dek diniatan maha kulan sabab negara aing teu hayang kadatangan ilmu jurig anu bakal mangaruhan ka rakyat laras bakal nyesatkeun ka negara jeung ka rakyat kaula sabab kakuatan negara lain ku gagah sakti mandraguna kuatna negara teh lain lintang ti ku jelema-jelema anu iman takwa kanu kawasa laras teu naon aing jadi korban. Teu naon demi rakyat demi negara. Sumohon. Jangakeun. Kaula inget dina katerangan yen wa nahnu aqrabu ilaihi min habli warid. Urat beheung jeung beheungna aya antara. Tapi kaula jeung anjeunna geus eueuh antarana deui. Sumohon. Jeung kodratna jeung irodatna. Jeung kersana jeung pangawasana jeung ridona jeung pitulungna jeung rahmanna jeung rohimna aing teu ngaboga-boga angin Gusti nu kagunganana sumohon tega lara tega pati nyangakeun Gusti asa ti anjeun balik deui ka anjeun tegang pati ilang dunya sawarga gunawi hayu papat pada perlaya caang bulan 14 teu geuneuk teu maleukmeut sakilan kulan di dieu beuki yakin kumaha kulan teu jauhna kaula jeung pangeran teh jeung pitulungna sumohon jeung kersana jeung pangawasana jeung ridona mata kitu ge mureun aing can ridho kudu paeh poe ieu laras dipingan sakarawa kade Gusti Agung terus nemak aing kade waspada we bulan balangah saeutik cilaka we bulan balangah cilaka Wes. Kade bulan. What? Aya naon? Gelo teh papatong teman ini. Untung sakitu waspada bulan. Papatong koneng hi What?
Kade juragan ageng ah. Wes. Ulah balanga. Oh, sia cileuit kitu. Ulah balanga. Balanga silakan. Kade ulah balanga. Sia mau ngomong wae atuh. Abdi mah ngawartosan milih Cilaka. Hariwang. Ieu inventaris dipake salah ngagunakeunana. Sumuhun. Lars. Lepat Nah, nempat. ieu sabenerna keur melaan negara jeung bangsa teh. Di mana aya naon-naon ka negara jeung ka bangsa. Moal dibikeun deui ku ieu. Ulah rampas we heula plan. Sumputkeun sia. Rasakeun. Oranyana Bima. Teu sangki tuang raka. Panah-panah kaula eueuh nu mempan hiji oge. Teu aya. Ada. Luar biasa Arjuna tuang raka gagahna. Wah. Sobat Banteng Pandawa teh pantes namanya. Kriteria Arjuna teu aya pikeun ngalawan Bima. Leres. Dina caturangga ge geus eleh. Dasar Itu mah kelas A atau Arjuna mah kelas C. dina salira ge tebih atuh. Balungna panjang itu mah. Oh, kan tenan atuh. Dina langkah ge tebih. Kedah kumaha atuh pamikir carana. Keun bae ku kaula urang kepung ku balad-balad siluman kaula. Urang seredkeun ka leuweung. Ya nuhun upami kitu mah. Supaya ulah ngaganggu we ka kaula. Mangga nyuhunkeun bantosanana. Ya siap. Duh. Hei. Tadi mana? Ya kula. Ayah sabaraha jalma. Wayahna dilepang newakeun anu ngaran si Bima. Wah, Minimal seredkeun ka leuweung. Mangga. Sakarang. Heeh. jalma bahaya. Balad-balad. Ya kula. Dararatang sadayana. Siap. Ayo, 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 ayo. Sangka si Arjuna mawa pasukan siluman. Pasukan Barakasana. Lamun kieu carana sok curig sakti setan kumawasa. Leres. Moal leuwih mulia tibatan manusia. Bahaya. Senatian si Arjuna mawa pasukan siluman selemin haku ora tahu dini. Doh. Eta. Tak penting dining gada-gadaku. Doh. Ngaranna Bima. Bener. Mangsa sakarang Anda akan sakarat. Akan ajal. Datang ajal sama Wawan. Oh, ya Wawan lah. Namanya hajar saja Wawan. Maju.
Iwan Barmaya. Woi. Walah anjir tanaga aing eleh. Woi. Eleh badal. Woi. Sok sia. Woi. Woi. Maju sia. Maju. Untung tadi babak liga. Modar sia. Woi. Luar biasa. Laras tos ngamuk eta mah moal nu kieu. Kageteun aing. Abdi kaget. Tang tos Aya kitu di Amarta teh nya. sugan mah banteng na we. Paingan si Bima disebut banteng negara. Sakoleweng bulan jelema teh. Sakti mandraguna pun julinga papa. Laras Eta gada dibuntang banting kena kana kai cing dororok-dok. rok-rok kapaureun. Hebat gadana daek itu ditukeran ku bawang sakinta. Moal ge dipasikeun atuh. Oh. Tapi parendene gitu. Dah makulan. Moal putus asa ayeuna mah rek make ilmu jero sia. Make ilmu lemes Dek ku jalan lemes. jalan tarahal mah kiat atuh. Ieu senopati ti nagara awu langit dudu denawa samanea. Doh, ieu inggih. Nyaeta ngagunakeun ilmuna di ieu leuweung bakal karungkup ku pepedut, Dah. bakal karungkup ku kabut anu kandel. Ibun Bajra diondang ku ieu denawa. Nyaeta meureumkeun panonna Dah. matek mantra ngagunakeun ilmu panemu jampe pamake. Ieu inggih. Dan neraking ka ngawatek ilmu. Ngawatek ilmu kang linewi. Ilmu kang linewi. Lir malam tumraping api. Doh, ieu inggih. Saciduhing metu sakacaping nyata. Leres. Ngadak-ngadak ieu leuweung jadi ceudem. Lami-lami poek margi kabut turun ti luhur. Wah, ibu Nyaeta moekan ieu tempat. Sia. Ibun Bajra tuh. Arjuna. Nah geuning jadi ceudem kieu. Tuh bola ditu mah poek. Poe ku pepedut. Sia.
poek ieu. tinggal curug-curug acan Sampun da dia dalu. doros Let. Let. Di mana ya? Let. Silakan lu. doh kade atuh aden pilih Aya poekna. kade gawir kade kena dicolokan heula kulan Penasti kersah yang tumamparan. doh yeigi Barang Bima ngalengkah ka hareup. deres Samaruk eta teh tinsakeun padahal gawir anu sakitu lungkawing. Bima ti babaranting ragrag kahanap. doh Dihanap aya emal. Nyeta ransa. deres Bima ngagebrus kana letak. Ti gebrus kana letak samet beheung ukay-ukay. doh Kitu kaayaanana. Ku ayana pangaruh poek di tempat. Let. Wes. Let. Tulung Let. Aing tigebrus. pamuing Let. mika ukay-ukayan Tulung Let. Let. nah wake gumujeng Digebrus tuh kanu jero sumuhun kula panuju sia. Arjuna. Kaulanun si Bima digebrus kene antep. Let. Tulung Let. Ai nyebut jenet teh ka saha? Ka kaula. Nah tina Arjuna kana jenet biasa tebih da biasa nama ka Abdullah nu kitu mah. Margi ngaran kaula teh Janaka. eta Ngaran Arjuna teh sajabana ti Arjuna teh Janaka. Leres. Jadi eta teh jenet teh nenehna tina Janaka. paingana tuh Let. Tah. Tulung Let. Si Bima ngomongna endet-endetan. aduh pakat kuing eta ngajaroan Let. Tah. Tulung aku Let. Digebrus. Let. Si Bima ngomongna endet-endetan. Tah.